Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya Abah. Entos manco di YouTube Abah. Ieu pangten Abah ngawuningakeun kanu di Alalajar ngaraut pangtennya. Eta ieu salami opat sasih pangtennya. Ieu hasil karya Ajaka. Nah, ieu tukang baso ya. Hasil karya Kang Deni ya pangtennya. Tuh, tos seueur baraya. Bisa beberapa lebih ulang ya cendernya. Tadi tamenu hayang gradasi warna teh tadi no. Iya, ini baraya. Salami opat sasih pengintennya, hasilnya tos sangat memuaskan baraya. Naik karena pelajaran sangat. Siapa? Baraya Abah karena mau belajar tetap semangat, alhamdulillah. Ya abdi oge kubileukeunang alhamdulillah tiasa ngabujuk dia wae atuh ka payuna lamun saya hasilna sekarang anu belajar oge aku semangat, mudah-mudahan teu motivasi ini banyak. Mohon Nggak usah gitu tuh simpuri. pasti Kang anu dia Alalajar nu masih kena aranom pengintennya. Nah itu enten ka anu aranom semangat teras baraya. Kawan-kawan pun sarpuh. Senior Yuswanya senior tuh. Kang Deni da candi acuan. Iya, Kang Deni sadayana ya. Sabaraya. Iya, pun ayahnya. Mohon. Aya Kang Deni. Nah, iya Kang Deni. Salami opat sasi baraya ya. Tuh. Tos ngawujud. Keselang tidak mohon. Nah, iya. Waktu nate penginten dibagi-bagi pengintennya itu sambil didamel penginten itu. Nah, iya pengintennya. Waktu saya pengen bah 3 jam lah per dinten lah. Ya, 3 jamnya penginten. Tapi itu kan tiap dinten kan. Aya ante oge itu tiap dinten. Menuju sibuk, kita damelan. Nah, itu baraya itu mengisi waktunya teh dalam satu hari teh cuma 3 jam. Ini hasilnya. Gitu. Kang Haji. Assalamualaikum Kang Haji ya. Waalaikumsalam yang. Damang Haji. Jago. Ya ini Kang Haji cukup bingung dulu pajamanan ayeuna. Itu cing. Nah, di Kang Haji. Gas nararain. Kang Haji rek umroh nepi ka Batal ya. Jadi Kang Haji mari umroh teh. Mohon Kang Haji pada rencana angkat. Ya, angkat tanah suci. Ah, ya bisa kasampun aja. Ada acan daftar lagi Kang Haji mah. Enggak gitu Kang Haji. Yang cakul. Alhamdulillah Kang Haji. Karena naon bisa. Saya nawe Kang Haji malum di lemur. Ini dagang motor. Yang di toko motor ai damal mah. Oh Kang Haji ini. Tidak. Itu ada kemarin terus. Tapi ya gitu Kang Haji. Aduh. Bukan bisa. Di sini tuh Kang Haji lupa Haji Tatang. Tahu lah ribut ke baju datang. Ya, bisa 500. Wilayah tuh kena bulan Kang Haji wah. Iya dah. Lunasan Kang Haji. Sanes nama Kang Haji aya solusina upami gaduh 500 oge tiasa. Ku abdi dipangandamelkeun gamarna. Gamarna we unggul 500.
Nunggu jangan, perlu kena yang. Aduh. Bos. Sip. Waduh. Alhamdulillah ke baraya-baraya Abah anu ngiringan diajar pangitan. Ya suatu kebanggaan kang Abah oge biasa aya regenerasi anu neraskeun Abah pangitan nya. Kadi atuh Surya. Yang hype. Ada Surya sok. Tah panginten aya deui ya nu engel teh Batara Suryanya. Antara Surya Pringga. Batara Surya Pringga. Saya nonoman masih usia 24 tahun ya. Lah ya nu bade giring diajar panginten ya mudah-mudahan tong cek oleh hungkul jeung Abah mah nya. Pami cek oleh hungkul mah wios teh janten we. Nah gitu panginten baraya-barayanya pangkeun da Surya di Aur Pugur, tatangi desa ya. Syaratnya mah kemauan tinggi nyebahnya. Mohon hati pakai hati. Nah kita pengen baraya-baraya kan anu teu tiasa ka dieu teu saulesios. Mudah-mudahan kayak kapayuna tiasa panggilan ka saung Abah. Terus ka Hamzah dan Kang Kos. Kemudian Kang Dede nya Dede. Desa Wias mudah-mudahan kapayun aya waktos diusahakeun tapi begitu bagiannya baraya-baraya anu bade ngiringan diajar mangga kantun kitu we anak Abah anu bade meriogeun hasil karya Abah mangga saya dewala aja Cepotna ready. Dewala ready. ready tak itu punya baraya-baraya ditutup baik Abah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses.